Ribut. Hadir Raden aya di luar. Raden Astajinga dihaturkeun ke Raden Astajinga supados tiasa dedeus ka ieu karaton. Sok para petugas, bawa terus lebat. Oh iya murun. Nyaon itu para petugas sing ngarakai. Salesirian. Jikana ieu meureun. Silakan dia. Datang nera tangan demam. Salah jadi kuing neng. Datang nera tangan demam yang pakulingan rana nera. Iya. Nggak buncis gitu. Naon dia? Tukang lais juga. Sadaya-daya. Ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegub. Naon lengser sana naon geus datang. Nah, ieu lengser geus datang. Naon lengser. Sanes nguningakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astajinga teh ieu. Hah? Naon? Sumun Astajinga teh ieu. Aina asa kabina-bina teuing ye teh. Dedengan teh Astajinga pi manuntun aing leres. Opsigerap ulah dewa. Opsigerap Purna Dewa bangsat dan daerah tingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya bangsat ngahina luar biasa kaing ieu boga lanceuk. Aing teh lain mata bedah gablek duduluhan. Ayeuna hayeun nu kieu bentukna digubuk ka dieu nanaonan sia ngahina kaing. Atuh ai teu panggih mamontong make jeung nyangan rupa-rupa alasan kurang ajar. Berenang bakat tingku hese neneanganana der nu ngalasuluh di gubuk. Ayaku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung nasib tepi kaki kaulan. Syah ini montong maka yang datang karena penaing syah dan naik kanan di gubuk kujuk lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh meureunan bakat tingku hese neneangan nya dare nu ngurek ditewak saya nama kieu melawi moto makanya saya siap ieu pangna dibantun teh aya kasamianana sarua naon sieun ieu teh nuju kabung bulengan ku tuang putri ku Dewi Wigining si sami penakna dina impenan nya kulantaran akur keun soal rupana mah cenah eta si nyai teu keresaheun ka dieu nya urang anterkeun deui we urang jajabkeun deui urang bilarian deui naon rugel naon marawi nya urang kana sayang tong boro anak aing sebel nenyona pomone si Kerneng atuh jauhin oge da piraku aing lalaki izin komo awewe tobat saya taros bae hai saha syarat abdi Astajinga jajabkeun deui we isina dia
ya isengke lah ulah pondok harapan maneh dinanya nage keng jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi kadang-kadang abdi diracun kurang dieu ye nya hari kawin hari diusir ampun moal kiat abdi ku adat-adatan mitoha aya bahan diperas aing beak harta teh bunghar keneh itu syarat marasna naon pari paos cek pari paos na ieu mah bener maneh ngaran Astajinga nuhun ulan hayang kawin gini sih sumun di mana pangi dina impian ulan ya sia daek di papatahan ngomong kitu tak kuya jurig terus disetel heula indah bisa jadi disetel di jalan nya geus menang nyetel beda menang nyetelkeun cenah modern kieu cenah modern kudu kieu daek teh daek ieu mah ngomong sekali ini dibebekeun secara hamdi wae aya odang di balik buta tayokeun deui ngahina ka makhluk pangeran jane ngahina ai putri raja anu geulis ka wanci-wanci kudu kawin ka beruk mah iraha dawuh ci dituna kasih beruk nya dageun nyeleung atuh dina surat kabar teh ngajeblak raja negara anu dipunyung-punyung di semua di dama-dama hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruk beh daerah itu raja bermantukan oa aduh keturunanna teh kaiduna teh Surili oa mal begitu awas ya kitu rusak keturunan balikeun deui sia ieu mah kieu urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong sanes bilih kumaha onam bilih laras ieu teu mungkin meureun teu luncat mah geresok luncat pasti tuang putri ningali nu kitu mah gara sada sonten wa nyai anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan nyai aya uka-uka aya gentayangan nyai dek dikawinkeun ka uka aya penampakan nyai wah hoyong gara terang laras pisalaki nyai parantos sumpik ieu ka dieu gara tingali nyai ka dieu ngan umat nyai ulah soak datan niratang ngademan datan nira eta pisan leres ieu oh cicing iya nama kaulan nama tua wa maneh nyilakakeun nyai mawa jurig ka dieu mawa oa jurig naon nama cenah ngaku nama Astajinga anu mana taglis wa ta ieu lain tobat isin engkang emut keneh dina impenan ieu pisan tobat dulu 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 itu nuhun pisan laras pisan iya pisalaki nyai